jauh dijujuk anggan di teang cek paribasan sekolot balama eta teh kau yang selalu ku puja-puja. Aye aye. Ngalos, ngabahas wartos nu atos-atos. Desa wisata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kanca mitra sadaya dulur abah di mana wae ayana jauh di pelemahan anggang di padesaan. Ayah, welcome to here saung katresna. Nah iya nu bahasa Sunda nama ieu katresna. Katresna teh eta teh supaya hate nyantel. Ya kabi uninga. Sampurasun. Daramang sadaya. Nah, kanca mitra sadaya teu panasaran jauh di jugjug anggang di teang ternyata parigel kanca mitra sadaya urang sadayana nu aya di dieu di antawisna ibu-ibu anu garulis duta desa Tanjung Karya. Luar biasa. Hebat. Percaya teh ieu keunggolana galeulis. Raina teh Pak. Geulis pisan. Ceuk salakina mah. Ibu, ieu teh naon wae tuangeun teh? Tuangan teh aya tinu singkong. Singkong nu mana, Bu? Kali dia donat singkong. Donat ubi. Donat ubi. Puding ubi. Bahan pangan alternatif. Luar biasa. Itu gazebo RW 09. RW 09. Posyandu Aster. Ibu, Baden Aros. Sepuh kapungkur sok aya babasan kieu. Leueur kundang itu poe kundang damai. Hartos senang. Seueur kundang iteu, poe kundang damang. Upami bade ka Kabogo, bapak kajeun hujan di payung, kajeun leueur, nyanak iteu, kajeun poek, nyanak baterai. Eta teh bade ngajug-jug anu dipikat cinta. Berjuang, Pak. Berjuang. Luar biasa hadiahnya. Voucher menginap 1 malam di Kamar Maya. Kami sadaya ieu nuju perlombaan alus-alus saung. Kanggo naon saung wisata margi ieu disebutna rest area. Wilujeng Sumping, selamat datang. Welcome. Kanca mitra sadaya upami nyanggem Garut pasti identik sareng domba. Percanan teu? Hobi tinggal. Nah, ieu namina domba Garut. Domba anu tandukna murengkal. Kanca mitra sadaya ieu salah sawios nu gaduh domba gagal. Jenengan siapa? Awan. Pak Awan. Kau upami domba Garut kieu ti alit duit ka kieu sabaraha tahun? Tahun setengahan. Setahun setengah. Parabna naon, Pak? Tadi pasian kertas. Coba terkersa. Upami di pasian kertas eta bakal jadi domba kertas. Pak Baden Aros. Babasan sebuka pungkur sok aya istilah atah anjang. Artosna naon? Kata anjang mah jarang tepang. Jarang tepang, jarang nepangan. Juara. Jawara. Nuhun Pak Awan, nuhun ditepangan pisan. Dombana sing berkahnya. Dan sebenarnya tetap di ngawas. Awang mau ngabas sartos nu atos-atos. Kau yang selalu ku puja-puja. Kurang nepangan milenials nu galeulis. Garis sampernik endah kabina-bina cobi uninga. Aya nu nuju dandan. Sampurasun nek
Daramang neng teh timarana ieu teh. Modus. Garut, Garut? Garut lagi. Hari neng kakasih saha? Bisa. Risa. Hari ini Nami abi Oca. nami abi juri pada melangah heureyan. Risa sareng Oca rek bade naron. Aya babasan sepuh kampung. Kalimatna teh kieu. Jauh di jugjug anggang di teang. Maksudna naon? Jauh di jujuk, Anggang di teang. cek paribasan. Sekolot bae lama eta teh. Di jujuk jauh. Di teang anggang. Anggang. Anu ngajauhan di teh. Benernya milenial aya nama hararebat kan Mitra Sadaya. Engkau dari mana? Tiba-tiba aya di dia. Saya udah parkir. Panas banget, bro. Iya, kan Atuh Mitra Sadaya. kumaha tos panas mah. Banget Buyata. Tiba-tiba ada kemunculan sesuatu yang tidak diduga-duga. Memang Itu namanya ini demit ya. namun tak diundang. Jaya langkung itu. Nah, mojang jajaga anu garaga akang teteh nu saroleh ma bapa nu waluya ini aki anu jalan rezeki paranjang yuswa nepangkeun kehormatan ieu pupuhu di Dinas Pariwisata Kebudayaan Kabupaten Garut. Ini salah satu desa yang mempunyai potensi untuk dikembangkan menjadi desa wisata. Oke. Nah sekarang kondisinya ini sudah 35%. 35%, Sudah kantong 65 deui nya. Kandun 65% lagi. Salah satunya itu adalah bagaimana pembentukan kelembagaannya, Kelembagaan. keterlibatan masyarakatnya, Masyarakat. terus Infrastruktur. penataan amenitasnya. Ini sebagai salah satu rest area yang digunakan untuk para Orang mau titik mendaki. poin untuk mendaki ke Gunung Guntur. Kira-kira dari pihak pemerintah apa kira-kira yang bisa disertakan nanti ke depan ini, Pak? Kalau pemerintah daerah tahun 2021 kita salah satu fokusnya itu adalah pengembangan desa wisata. Pengembangan desa wisata. Itu sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Garut. Kanca Mitra Sadaya eta kacida pisan capetang. Sok sanes nganggo bahasa nasional. Margi da atuh da ieu mah atuh pupuhu kada bahasa nasional. Tapi teu jantan masalah margi pangarsana oge sami pituin orang Sunda. Nuhun Pak. Nuhun, Sami-sami, Pak. sami-sami. Berkah.